Di dia sadayana sabaraha keluarga 72 kakak di kampung ieu teh. sa-RW teh. Sa-RW teh. Teteh. Ha itu. Teteh kayak sakedap da mal. Nuhun, hatur nuhun. Bapak ieu teh namina kampung naon? Kampung Cimuncang. Desa Mekarjaya. Desa Mekarjaya. Iya. Desa Mekarjaya Kampung Cimuncang RW 20. RW 20. Nuhun. RT hiji. RT hiji. Nuhun. Di dia sadayana sabaraha keluarga 72 kakak di kampung ieu teh. sa-RW teh. Sa-RW teh. Oh, gitu. Tapi biasanya ieu mah ka kebon gitu. Ya, kebon, Pak. Ai ieuna lebet ka Cikalong Wetan. Cikalong Wetan. Cikalong Wetannya. Wetan. Di sadayana di ai Pak RW na paling mana? Pak RW di Palitongo. Oh. Pas masjid. Caket masjid. Mohon. Anu aya makam enggal teh. Oh, Anu nya. panggilan makam. Hatur nuhun bapaknya. Aduh punten we jeung ngawagel. Aduh iya bapak, domba nanagenya sararae tuh. Itu pengawas sabaraha domba teh pak? Domba iya pengawas sabaraha? Tapi ayam merenuk kirang gitunya, ente sadayana aya nu nya ngan rata-rata sakitu pangintennya. Nah ini kawan ya, di sini banyakan ternak kambing sama sawah tuh. Ini keadaannya ya, Desa Cimuncang, Kecamatan Desa Mekarjaya, Kampung Cimuncang. Ibu punten ieu mangiring ieu ngadokumentasikeun. Ibu naon icalan di dia? Oh. Tapi ya aya goreng-gorengan. Gaduh nu damel gitu. Ngadamel. Oh, jadi masakna di dia pangintennya. Ngarah teu ieu ngarah teu tebih ka kebon. Punten ya abdi ngiring iya ya ngiring videoan. Sadang asa ieu teh. AUP nya nya asli urang dieu nya sia mah. Cinegla. Oh, nya cowok Cinegla paling dia nya jalan raya. Mohon atuh hatur nuhun. Tapi tiap dinten ka dieu. Tiap dinten ka dieu. Ai kayu ieu nu sanes. Nu harga diicalnya diical kayuna gitu. Oh di dia mah seueuna ieu nya naon naon namina teh nya nyawah cengkeh kadieu mah cengkeh kami kana kadieu mah sawah oh gitu tapi ieu teh
namanya teh abdi lurus dari jalan ieu we rawaseun nya ayeuna mah. Kapungkur mah abdi boro-boro tiasa ka dia motor. Mohon hatur nuhun Pak nya, mangga hatur nuhun Pak, mangga. Assalamualaikum. Puntennya ya ngiring ya ngadokumentasi. Ya teh masih kene kampung non Cimuncang. Oh, muhun. Di dieu teh RW saberiji? RW 20. RT. Muhun. Oh gitu. Tapi di dia biasana di dia mah ngebon pangintennya. Karena tani punten silaturahim ya sareng Willy cuma nuju naon mak nuju teu ka kebonnya nuju aya di bumi da kapungkur mah jalan ka dieu teh ieu ayeuna mah saha nya tos lami teh Karaton teh paling mana? Oh, karaton paling itu di Bangkok. Di Bongkoknya. Ayo iya selain ti tani naon di dia? Naon beureun minum ka kebon. Ka kebon. Paling karena bangunannya sapaling panginten. Gitu. Nya atuh hatur nuhun Pak nya punten ya ngabagel. Loh, teu kengeng parasea nya. Sakolana dede di mana? Capek. Nuju ieu we mang mah nuju pipidioan.
Si teteh mah asli orang dia. Oh. Teteh upami si Aana damel di mana? Oh, dina bangunannya. Ngadamel bumi. Oh, ai si Aana orang luar gitu. Si teteh asli orang dia. Oh si Aana orang Cipada. Ya iya di damelna karena iya ngadamel bumi. Rupanya ya aya domba, aya naon di dia. Oh gitu. Kulan. Nya sok atuh, dede teh sana mah teh? Rapi, kelas seberiji? Kelas TK keneh. kosong. Oh, kelas 0 besar. 0 kecil. Besar. Udah belajar apa, Dedek? Udah belajar apa? Sampai KD. D dari A, B, C, D. Ai ti D ka di itu mah teh acan. Neme KD gitu. Ti A teh. Cobi dites. Sok A terus A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z. P, W, X, Y, Z gitu pangintennya. Ya cek ka mana cicing lah. Oh, gitu. Ikro hiji, sok atuh. Abata saja haho Abi mari sebarang Nya. do agen pako lam dari dalam Nah, jadi kena lam yalid walam yulad. Nya bareng sok. Bata saja haho dada do jasin sin son do ain in pako lam yalid Itu lam alif amjah iya nah juga lam yalid walam yulad sok batasan haho dada do jasin sin son do ain pako lam yalid alif teteh itu teteh kayak sekedap dah mali ya. Oh alim cenah wios. Malna naon si mama ieu teh gaduh raji teh gaduh kita gaduh alit kenenya sagede kieu nah mahnya sagede kitu. Oh, nuhun. Ayo atuh teh hatur nuhunnya. Mangga. Assalamualaikum.